Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Punalisa Putinah Rasyah di kelas 10Y SMAN 16 Bandung. Di dia abdi bade macakeun sajak anu judulna Doa karya Risnawati. Wilujeng ngadangukeun. Doa. Gusti kongkorongan ieu hate ku borelakna sikitasbe. Jang zikirna unggal lilin. Sangkan teu bisa lan mungkir kana hakikatna takdir. Gusti ceboran ieu rasa kuweningna ayat Quran jeung luhurna darajat iman. Sangkan ajegna tangtungan muntang ka anjeun nu maha heman. Gusti papaesan ieu raga ku endahna akhlak nu mulia jeung lengkah nu ngawirahmah. Sangkan diasih sasama, sangkan hidup nyanding bagja. Gusti ieu hate, ieu rasa, ieu raga kuring teu ngaboga-boga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.